Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi Sunda. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing. Ki Kampak kadatangan kusaha kuranda randa naon randa anu jompo. Indungna ai anak nama hente. Cuman anak teh ngomong arana teh Ce Icah ya. Ce Icah datang ke Ki Kampak, Ki minta tulung naon. Uing cenah dek carita ieu mah Ki cenah. Teu boga duit pisan intina malah nginjem ka Ki Kampak teh nya. Bere ku Ki Kampak teh. Ai sia nepi ka kitu. Kunaon? Bingung lah cenah di dieu mah. Usaha di dieu mah halarese nya cenah. Di Indonesia mah cenah. Manehna teh nek mangkat ke Saudi. Akibat naon? Akibat lalakina naon? Boga salaki nganggur wae da teu ka paraban cenah uing mah Ki. Kan kamari dagang gonjing. Modalna beak, gonjing beak, modal beak. Uing nginjem deui ka bank keliling malah nu aya lieur. Teu lieur kumaha Ki? Kukurilingan nu ngapoe ka imah. Boga sabaraha urang emang sia nginjem. Boga 5, astagfirullahaladzim, datang we ka imah unggah poe nya. Teu beda tim sukses nu kitu mah. Cenah. Lieur mah kieu Ki, uing teh duit menang nginjem anyar geus dipenta deui isukan. Kok nginjem tapi isukan geus dipenta deui. Mending mun teu berbunga makan berbunga Ki. Jaba salerem datang teh cenah. Ya. Nu kos kitu mah geuning Ki. Mun kuat gorogoh. Salarieun uing mah. Mentak aya mah uing mah nek ka Saudi Ki nek mutuskeun. Geuning mutuskeun. Sugan we di ditu manggih kangeunahan, manggih kasenangan, manggih kabagiaan. Meh bisa nyakolakeun budak Ki. Geus mah nek mangkat mah. Tah. Nek nginjem duit mah. Bere ku Ki Kampak bari jeung saeutik ge nya. Bari pamit manehna nek ka Saudi cenah. Tah kitu. Urang teh sok alaraneh teh akibat naon teu bisa ngelola nu aya. Naon nu aya teh sumber daya. Sumber daya naon? Alam. Lamun urang daek ngelola sumber daya alam anu aya di Indonesia loba. Contona naon? Lamun nu boga sawah melak pare. Lamun nu boga kebon melak jagong. Tah eta teh bisa nulung nu kalaritu teh. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.